Ah, iya dongeng dokter anu kunjungan ke rumah sakit jiwa hiji poe si dokter teh kunjungan ke rumah sakit jiwa. Tah di rumah sakit teh si dokter teh nempo lalaki lah pemuda gitunya keur ngeusian TTS. Dokter teh kadinya nyampeurkeun diek diuk si dokter teh hareupeun anu ngeusian TTS eta teh. Ajak dokter aja. Euy, ai itu cenah kunaon jelema gugulantungan cenah. Ajak dokter teh. Ajak ngeusian TTS teh cenah. Nya si eta teh gelo, Pak Dokter ngan teu sadar maneh mah gelo. Sok ngarasa dirina jadi bohlam si eta teh. Cek dokter teh. Pantes satunya gugulantungan. Itu cenah eta teh babaturan maneh cek dokter teh. Muhun rencangan. Cek atuh cenah turun atuh power bisi teu jungkel. Bisi labuh. Cek dokter teh nitah ka anu ngeusian TTS teh. Ejek ngeusian TTS teh nemalan cenah. Bari rada amek nemalan teh. Nah, aya dokter. Lamun si eta turun, aya urang ngeusian TTS kumaha? Poek atuh. Si dokter jadi serius sorangan. Heueuh cenah salah aing ieu.